hujan bugnya. Tah hujan. Ayo hujan termasuk takdir deh. Termasuk gitu. Termasuk ya? Termasuk. Termasuk karek apa lain euy. Nah, ayat nanya yo soal takdir. Oh, nanya aku masuk tah. Bug ari jelema umus aya takdir masing-masing teh. Yang geus ditangtukeun. Sangtukeun jadi tuna. Tangtung Gusti gitu. Oh, nah, tanya ya. Berarti namun jelema melakukan hal baik jeung buruk, ada takdir. Takdir ngan peda tergantung jelemana sih gitu, baik buruk nama. Tos kumaha tah contohna tah baik burukna teh? Contohna teh nya urang teh ek ngalakukeun naon suatu. Bisa kena teh ek nyabok jelema. Tah. Eta takdir sebutkeun ge takdir ngan peda eta kumaha urang. Jadi kahayang lah itu nama kahayang niat orang disebutkan niat orang. Jadi diibaratkan mah baik buruknya amal lah ini mah tergantung manusianya sendiri lah. Berarti urang ada nonyok maneh. Berarti anu dosa teh ya urang ya udah niat urang gitunya. Gitu. Berarti lain anu di luhur gitu dosa teh lainnya. Namun urang melakukan hal baik berarti beneran niat urang alus gitunya. Dah gitu. Amalna ka urang. Oh, gitu. Atuh dek minjem duit ke mana? Tuh nya. Kan tuh teh. Eta takdir. Berarti takdir maneh. Takdir maneh teu untung di dek. Ini minjem duit boga teu aing. Eta mah niat maneh. Heueuh niat aing lain niat anu di luhur lain niat uing eta mah. Uing minjem duit tuh. Boga teu? Gocap. Aya kana aing teu boga. Eta sarua niat uing teu boga. Mun cira moal mere ka maneh niat uing sarua eta ge. Oh gitu. Aduh, cuaca teh mendung kieu euy deka. Ya baik hujan di deka kayak liar ya kudu kumaha tuh nya. Ya, Mang. Kurang boga solusi. Emang boga kolor teu? Aya kolor mah ya. Tah, si kolor nanti alungkeun kana kenteng. Oh, gitunya. Erek dicobaan moal. Kayak cobaan tuh nya. Sok ajaran coba we. Orang soalnya liar ya. Untuk nyobaan nya. Jik. Terus ya kumakeun. Alungkeun kana kenteng. Oh, hek. Tah gitu. Hek. Kayak liarnya. Nah, euy. Anger rek hujan sih. Hujan sih. Da urang mah kuring ditah ngalungkeun eta hungkul. Lain ditah ngaraatkeun hujan. Juga bagus nanti satu tukangnya. Sakenya. Eta boga hayanya hujan ya. Daripada kieu urang tebak-tebakan warna ya. Tebak-tebakan warna kumaha teh? Tebak-tebakan we soal warna. Sok, mah teu lah sok. Tah, ari warna bodas. Naon tah? Berani. Warna hidung? Cool. Warna koneng? Tai. Ari warna beureum? Canggut awe maneh. Kunaon maneh buy? Capek aing geus bug. Ayo berubar bapak-bapak. Nah kunaon gitu make budak-budak? Teu pira aing teh bug. Tai teh. Bapak-bapak nitah ka uing sabuy pangangkatkeun rok pun istri cenah. Terus kumaha weh? Aing dicarekan ku bapak-bapak eta. Nah, make carekan. Aing eta ngangkatkeun pamajikanna rok terus aing disempetkeun gitu. Aing eta bagong aing diuber-uber carekan. Pantasan atuh. Maksud salah kan aing. Maneh mah teu salah pun teu. Nah tapi mana salah tata carana. Make jeung salah tata cara kumaha ieu? Maksudna pangangkatkeun lain ngangkat rok anu dipake tapi ngangkatkeun anu digantar anu keur moekeun. Aduh, baca aing salah. Salah. Diboro sih kita. Kumaha Damang? Alhamdulillah Damang bogoy. Sehat enak. Alhamdulillah sehat-sehat ge we katampo kumaneh kumaha lah katampona atuh. Lain bejana maneh geus tatama lain tiba jamrong kumaha ayeuna? Hasilna? Ya emang geus tatama jeung bajamrong mah geus kungsi kamari ieu.
Oh, syukur atuh geus satamati bah jamrong mah. Oh bogoy. Eta anak kumaha bagi hade. Berora beki hade. Beki ribu gabung. Sok nonton can rekam ieu ge. Sok. Boy. Kumaha teh? Cager teh? Alhamdulillah cager kram. Urang mah. Kumaha teh? Oh syukur atuh boy cager mah. Tetap balik kumaha kamari geus dijampe jumlah jambong. Ini cuma Ya, ngopi siap. kah? Cuma ngopi kah? Oh. Iya, betul euy. Cuma ikrau spontan mah yang leg. Anu di Dak kembali dengan aing dak aing sebagana ceus deui dak nya. Dak pokona ulah poho itu ini subrek hampir 1000 cek abi teh. Dia sia. Ngobrol. Ngobrol orang ngaco. Halo guys, jangan lupa tonton lagi ya di channel YouTube-nya Sunda Everybody. Ada Akhil Tabing dan ini Sabu dan Maus. Oh isi abi tanya. Ieu premasi selulu bisa ada ngepen foto-foto. Cewek foto yasinan. Bagus. Memang? Ya, punten ya. Jamna mepet gitu maksudnya. Tengah 5. anjing. Sok. Kumaha? Siapa gitu. Baju ge. Ada ayeuna teh. Cara mah. Sama gitu. Tuh kayak balik macik air. Cara. Sok. Atuh dah anu. Atuh dah. Ok. Maneh mah awak we jangkung ari kamar maneh kadang dong di sana. Maneh mah kawan naon? Maneh mah awak we jangkung. Maneh mah awak. Lu. Hah? Mana bisa loba bahasa tuh? Bisa? Bahasa-bahasa naon-naon hungkul. Orang bisa bahasa India. Kumaha atuh ke India? Patah. Gitu. Ari terus bahasa nu lain ini Bisa euy. Itu bisa. Urang mah bisa teh. Bisa bahasa naon maneh? Bahasa Jepang. Sok kumaha tuh yang ada yang kumaha teh? Kita bahasa Jepang. Kumaha? Ibu sih Bagong geuliy. Sing Gaje. bener ah. Gaje cok. Sing bener. Kata-kata naon? Oh kumaha we lah. Gue. 1 2 telah diras. 1 2 3 jalan sok. Sam, Euy, uing bawa kata-kata bijak keur maneh. naon tah? Kan peda ieu soalna soal menyindir masa depan maneh. Nah, makanya yang bisa gitu. Bisa we intina mah. Nah, sok coba jelaskeun. Soalna masa depan maneh mah kitu rada rujit sih. Kumaha suram? Lain. Sok we ajaran peureum heula. Kiparem kieu. Terus Kumaha sih tah? poek. Tah, eta masa depan maneh teh poek ya. Bohong. Nubur. Itu we. Rada bijak ya. Beneran apa sih toto apa? Si Ikram tuh apa si Kamil tuh apa? Mangga boga teu apa saya mah. Apa juga dirimu saja. Lu kata-kata hari ini. Liur sedikit liur, pokoknya mah liur itu. Tuh kuninganan urung. Di videonya. Ayo urang kalau kieu Kudek jum bujurna. Entah. Itu jum kayak gila. Nah, udah. Bro, lagay cici. Buat dulu.
video. Sunda everybody well, guys. Su.